Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra-mitra kumaha damang. Haturan pisan saupami mitra-mitra dina danget ayeuna nuju damangnya nuju sehat. Komo mun seur artos mah duh kangarid ngiring bingah. Anu utami mah mudah-mudahan mitra-mitra dina danget ayeuna nuju bahagia, nuju ngariung sareng kulawargi. Bari manco dina acara dongeng Sunda kangarid anak yatim piatu seri ke-12. Mitra, kamari teh dina seri ke-11 nyaeta nuju nyarioskeun Aki Wahdi nuju tarungnya jeung Ki Jurang. Kumaha ye lajenganana? Nah, Aki Wahdi bobor karayuan atanapi Ki Jurang anu bobor karayuan duka tah karid ge da cantrang. Nanging saya nama urang kawitan bae. Sumaga der atuh Aki Wahdi rada ngahuleng nenggali musuhna bisa hudang deui. Pan kurasa mah pamohalan eta jelema kuat-kuat teuing. Pamohalan eta jelema bisa nandangan curus jeung ajian Aki Wahdi. Sajongjongan mah Aki Wahdi ngahuleng. Bari mikir kumaha carana nyinghareupan musuhna. Ayo maju, peot, maju. Oi wah hulang we. Sia teh can nyatu, kitu cek ke Jurang. Aki Wahdi teh mikir panjang, serepet. Aki Wahdi ngalugas bedogna. Atau Ki Jurang manehnya kakak seuri ninggali musuhna ngalugas bedogna. Rek bakesi oi. Tolong wah borek bakesi mah kitu cek Ki Jurang. Bari kitu nate Ki Jurang teu talangke manehna ge ngalugas bedogna. Oi, peot. Rek agurakeun si moy, tadi atuh. Ain ayeuna, kitu cek Ki Jurang. Bari kitu nate clang. Ki Jurang narajang bedogna ngahyung bangbaraan. Maksudna mah rek nyabet kana beheung Aki Wahdi. Tapi Aki Wahdi rikat ngelokkeun awakna dina jurus mencek mubus. Yok blos. Bedog Ki Jurang ngagablos. Tapi teu kanyahoan. Bedog Ki Jurang malik deui. Anu maksudna mah rek narok sirah Aki Wahdi. Bedogna maneh lempeng ti luhur kana palebah sirah Aki Wahdi. Tapi sakilat jeleng Aki Wahdi luncat ka kenca. Mari nakis bedog Ki Jurang, yuk belentrang. Dua bedog diadu nepikeun ka ngapuri nyai bakat ku tarik. Anu saterusna Aki Wahdi rikat ngacecekeun suku katuhuna. Nyata kapalebah dada Ki Jurang dina jurus mancak beger. Euk. Dopak. Suku Aki Wahdi nanggal pisan kana dada Ki Jurang. Ki Jurang awakna ngadayagdag ka tukang. Kadorong ku tanaga Ki Wahdi.
Aki Wadi teu mere kesempatan sakilat luncat deui ngahembatkeun bedogna dina jurus gelap saketi. Gerakanana cepet kumaha we kilat dibarung ku kakuatan tanaga anu rohaka. Bedog Aki Wahdi nyerepet rek nigas kana beheungna Ki Jurang. Tapi Ki Jurang masih keneh bisa nakis ku bedogna yok pelentrang. Tapi ku akibat tarik jeung kahebatana jurus, Ki Jurang ngawakna nyampoyong kadorongkeun ku kakuatan atawa tanaga Aki Wahdi. Dina kayan kitu jeleng Aki Wahdi loncat bari najongkeun sukuna. Maksudna mah arek ngajecek atawa arek najong kana gadona Ki Jurang. Tapi Ki Jurang masih kena sadar kana pibahayaeun. Kitu teh bari ngagorentelkeun awakna. Eok plos. Jajakan Aki Wahdi ngageplos. Parajat Ki Jurang gancang hudang deui bari kituna teh masang kuda-kudana. Wah, ajar yo. Aki-aki peot punur jurus lo. Asit pisan kitu cek Ki Jurang. Muji kana kahebatanna musuhna. Dalamun mainan geus teka bantu ku ajan rawe rontek mah tadi oge atuh ngasa keprakan ge. Kudu geus paragat nyawa. Ayo Jurang maju. Hayo urang tangtukeun urang anggeuskeun euy. Sanu eleh sanu menang kitu cek Aki Wahdi. Bari kituna teh Aki Wahdi masang deui kuda-kudana. Wajar rasakeun sia. Wahdi kitu cek Ki Jurang. Bari kituna teh jeleng narajang deui. Bedogna ngahyung bangbaran maksudna mah arek ngababad dadana Aki Wahdi. Tapi Aki Wahdi sakilat luncat ka kenca. Jurusna cepet tur kilat. Kituna teh sakilat bari ngababad bedog Ki Jurang yok belentrang. Bedog Ki Jurang dibabad ku bedog Aki Wahdi akibatna ngoleweng deui. Dina kayan kitu jeleng Aki Wahdi luncat najongkeun sukuna. Ayeuna mah geus teu misileut deui. Suku katuhu Aki Wahdi ngahanca kana gadona Ki Jurang dina jurus mencek peger. Yok Ki Jurang ngakoak. Gadona sanyengsol napikeun ka bedogna ngaceng pakat ku tarik-tarikna tajongan Aki Wahdi. Dina kayan kitu Aki Wahdi teu mere kasempatan sakilat loncat deui. Bedogna ngahyung bangbaraan. Bari kituna teh ngagunakeun jurus gelap saketi deui. Gerakanana cepet kumaha we kilat. Anu dibarung ku kakuatan sapinuhna. Bedog Aki Wahdi nigas beheung Ki Jurang. Euk prut. Bedog Aki Wahdi nangal pisan kana beheung Ki Jurang. Bang Ki Jurang sapat ku bedog Aki Wahdi. Sirahna ngagulutuk kana taneuh. Tapi anehna awak Ki Jurang masih keneh nangtung panceg. Tapi kituna teh teu lila pru awak Ki Jurang rubuh kana taneuh. Katampo ari panonna Ki Jurang molotot bari katingali ti korona anu kasabet ku bedog Aki Wahdi siga nu ngap-ngapan bari kadenge sesegrok.
kumaha mending anu dipencit padahal mah ku ukuran mah lamun jelema geus sapat beungna moal nepikeun ka sesegrok itu kecuali lamun teu sapat pan ieu mah sapat pisan ku bedog Aki Wahdi. Bedog Aki Wahdi ini berem ku getih. Mangurik menit colohok mangurik colok bangong kitu deui mangkohok mangkohok ge sarua mau mangkohok mah mending ngadeg-deg ngeleper turna ngadeg-deg siga anu lilinieun ari mangurik mah mata simeuteun we ngelong kosong siga anu teungar kalongeun. Ari Aki Wahdi ngarenghap narik napas panjang kesang namasihan awakna kituna teh bari merong kaki jurang anu geus ngagoler bari awakna jeung sirahna geus papisah. Anu saterusna Aki Wahdi ngasupkeun di bedogna kana sarangkana. Tapi tekung silila eta sirah Ki Jurang maju nuju kana awakna kumaha wae anu disedot ku magnet besi disedot ku magnet dadak sakala sirah nyambung deui jeung awakna jeung aneka sida eta getih anu tadi cucret ngadak-ngadak laleungitan siga kesedot deui ku awakna Ki Jurang. Kabehanana kitu ararasup deui kana awakna. Keur kitu kulisik. Ki Jurang ngulisik. Anu saterusna Ki Jurang hudang deui. Cakakak Ki Jurang seuri meninya kakak. Lolo aki pewet kumaneh lolo kusia aing teu kunaon salajan bawang aing sapat api deuleu kusia pancuk aing oge salajan siap bisa maehan aing cantang tu bisa paeh kusia kitu cek Ki Jurang kitu teh bari ngagak-gak seuri. Ningali kitu Aki Wahdi rada ngahuleng. Cak pamikir Aki Wahdi lamun tarung diteruskeun ieu bakal lila. Sedengkeun lamun aya itu ieu Kajang Dharma saha anu bakal bisa nulungan bisa-bisa cilaka. Ari Aki Wahdi leuwih mikirkeun kasalamatan Jang Dharma daripada mikir dirina sorangan. Ari keur Aki Wahdi mah keheulaanan kumeok meme dipacok kelaanan keur Aki Wahdi kudu jejerih ku pati. Bawa Aki Wahdi mah hiji jawara kolot kahot anu geus jadi. Antrangan keur Aki Wahdi kudu lumpat ti pakalangan keheulaanan ajeun ngagoler jadi banusan ngajapapang teu jadi masalah daripada kudu lumpat ti pakalangan. Kitu sifat Aki Wahdi. Tapi Aki Wahdi nu tadi teh mikir leuwih jauh ka hareup. Manehna bisa wae tarung bebeakan. Tapi lamun manehna nepikeun ka perlaya ku si Jurang, bisa-bisa Jang Dharma ge moal salamet. Geus mikir kitu pok Aki Wahdi nyarita. Jurang lain kuring kurang sono ke
tarung urang tuluykeun lain waktu. Ayeuna mah dewek krek init heula ke urang tangtukeun tempat jeung waktuna iraha. Kituna teh Aki Wahdi kencang ngawatek ajian kidang kencanana. Bari terus nyamber awak Jang Darma dipanggul terus dibawa lumpat di eta tempat. Aki Wahdi ngan sajorelat geus jauh deui atuh Ki Jurang mending ngahuleng komo mangurik mang handeukeun handeueul pisan musuhna kaburu-kabur. Tapi diudag lain udageun atuh panggerakan Aki Wahdi mendingan sajorelat hampir teu katuturkeun ku panon. Ari-ari teh Ki Jurang ngan bisa kukulutus rek budag moal mungkin bisa kaudag, tapi kaudagna ge duka teuing iraha nepina. Sabab manehna mah teu boga ajian kidang kencana saperti Aki Wahdi. Ulah ajar eta aki-aki peot sugan teh moal kabur. Nyala-nyala pimabureun ku aing tadi dibereg meureunna na taruh kajeun kumaha. Aduh. Gagal. Wah lamun geus kieu, kitu cek Ki Jurang. Orek, kokok. Ayo labah. Urang bolang we. Ka imah. Bari mikir. Ari di mama bari mikirna genah. Kumaha halusna supaya si aki peot bisa benang. Kitu cek Ki Jurang. Bari kitu teh terus init ngungkug ti eta tempat. Atuh ningali kitu mah mangurik jeung mangkok tuluy sarua arindit ninggalkeun eta tempat. Hari-hari teh Aki Wahdi terus lumpat bari manggul awak Jang Darma. Awak Aki Wahdi beblesatan bangun anu hampang. Sok sanajan bari manggul Jang Darma. Tapi Aki Wahdi teu langsung mulang ka imahna, tapi nuju ka tempat hiji tempat anu can apaleun batur. Iwati Aki Wahdi anu apaleun eta tempat. Jalela reg Aki Wahdi eureun. Awakna geus baseuh ku kesang. Cibreg kumaha we anu mandi. Anu saterusna Jang Darma diecageun. Pok Jang Darma nyarita. Naha Aki ka dieu uyena areng ari ieu tempat naon Ki, kitu cek Jang Darma. Oh jalu ieu teh tempat Aki baheula. Basa Aki mimiti dilatih ilmu penemu jampe pamake ku guru Aki. Nah, hidup dibawa ka dieu. Jadi ieu mah keur samantara we. Meh hidup jeung Aki jongjon heula. Hidup jeung Aki urang cicing we heula di dieu. Bari urang latihan, urang ngasakeun jurus jeung pangarti. Tapi waktu Aki can bisa nangtukeun. Kitu cek Aki Wahdi. Gitu mohon mangga Aki.
abdi mah ngiringan we umaki mangga kumaha sayana aki da ari abdi mah tos teu gaduh tuturkeunan kitu ceuk Jang Darma. Tuh Jalu itu tuh itu guha paragi aki latihan tuh handapeun eta guha aya kulah leutik paragi ngalacai aki atawa lamun rek mandi kitu cek Aki Wahdi. Anu saterusna Aki Wahdi nuju ka guha terus arasup ka jero guha. Aneh na mitra-mitra eta guha teh seperti guha biasana atawa ari dina kaayaan mah seperti guha biasana tapi jerona jeung kaayaanana teu biasa teu sarua jeung guha biasana. Panari guha biasana masuk poek tapi guha anu ieu mah caang sok sanajan caangna teu nembrak teu jelas tapi katingali kumaha we urang teh alem gitu. Jeung eta jero guha teh manegarnaheun siga aya anu nyapuan. Padahal mah geus puluhan tahun tir zaman Aki Wahdi ngorak keneh. Lamun ukuran kitu mah nya puluh-puluh tahun piraku teu bala atawa teu pinuh ku jukut tapi ieu mah biasa we lalening garnaheun. Kataba di jero guha teh aya batu nemprak menirata batu teh jeung gede buner tapi lamun dipake ngagoler dua antiluan cukup dageunaheun katempona eta batu teh jeung meuni leucir siga nu diminyakan padahal mah da teu diminyakan teu itu teu ieu. Tah Jalu ayeuna mah urang fokus we latihan. Ke lamun hidup geus narima ilmu jeung jurus ti Aki. Kakara urang ulang kalembur. Kitu cek Aki Wahdi. Ah, mohon mangga Aki. Are lamina kumaha sabara lami ki. Kitu cek Jang Darma nanya deui. Nya cek Aki ge ari lila jeung sakedeung nama teu bisa nangtukeun Aki oge. Tergantung ka hidap lamun hidap gancang bisa narima ilmu jeung jurus ti Aki meureun leuwih gancang. Nya ayeuna masing soson-soson we. Tapi ari geus kalaman ku Aki mah teu ara lila-lila teuing Jalu. Nu penting masing sumangat siapkeun tekad jeung pikiran. Kitu cek Aki Wahdi. Ah, mohon mangga Aki. Ti mimiti harita Jang Darma terus digemleng ku Aki Wahdi. Aki Wahdi geus niat gilig dina atina rek nurunkeun sakabeh pangarti pangabisa ka Jang Darma. Cek Aki Wahdi moal anu disasakeun boh jurus, boh ilmu panemu jampe pamake. Kata mah Aki Wahdi mah garumasakeun kaayaan geus kolot, perlu anu nuluykeun ilmu manehanana. Cag mitra-mitra Aki Wahdi jeung Jang Darma anu nuju aya di guha nyaeta anu bade ngagemleng Jang Darma. Urang tenden dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot tinggalkeun nya ke urang samper deui. Ayeuna urang malikan deui nyaeta ka Mang Urik hari-harita Mang Urik Mang Kohok jeung Ki Jurang ngarencana yen engke peuting rek ngadodog ka imahna Aki Wahdi.
seep waktu